Di bumi, di garasi, Bapak gantung mobil Ferrari. Kaiji, kayak urutanana, ya. Tidak pedang ngajelaskeun ngeunaan LKPD kaiji. Tapi mereka ya satu paket lah antara lukisan mungkin sama pewayangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Wilujeng siang, majeng kasonten nya, wilujeng tepangdi dina pelajar bahasa Sunda. Alhamdulillah masih kena kesempatan tepang kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawasna urang aya dina panentayungan anu maha kawasa. Amin ya Allah ya. Amin. Minggu kamari ya, urang parantos ngararancang ya. Kumaha urang proses anu bakal dilaksanakan dina minggu ayeuna. Anu kahiji urang dikawitan ku ngerjakeun LKPD. LKPD nya seberiji? 2. Wah. Setelah dikawitan Bapak mari kasih dulu. Oke. Ayo hadir. Kaping seberapa? 24. Sani kunaon Sani? Karena jadi kawitan ya, karena materi ya. Bapak gaduh kata kucingan. Oke. Ayo kata kucingan. Di bumi, di garasi, Bapak gaduh mobil Ferrari. Bapak teh hoyong muterkeun ban mobil Ferrari. Ya, tapi mobilnya ulah maju. Kira-kira kumaha kudu dikumahakeun? Dongkrak kudu ditulung aku ngesan capek. Maju carana gampang. Cara kunci mobil. Lewat cekeskeun, kurungkeun, brum. Lewatkeun gigi mundur. Dia mulai maju. Cara jalan makan materi pada didudukkeun heula ayeuna undagan tapi tujuan anu bagus dilaksanakan bisa dilaksanakan. Oke, malah tinggal karena di fokus ya. Undagan anu bagus dilaksanakan di nanti ayeunanya. Nah, IPK-nya menyajikan pedagang tradisi Sunda menggunakan media yang telah ditentukan, yaitu video dokumenter. Sami sarang anu di mingguan satu acara, bapak di pasien di Sunda. Nah, hidup bapak ada video dokumenter mengenai pedagang tradisi Sunda, ya. Terus, nah, udah ada tujuan anak dilanjutkan aja ya, kalau dilanjutkan di lawan kedua, EPP apa itu. Peserta didik dapat menyajikan pedagang tradisi Sunda menggunakan media film dokumenter secara berkelompok, ya. Anu disusun di minggu satu acara ini dengan sungguh-sungguh. Jadi anak tidak balas presentasi dengan video terus tidak malamnya minggu satu acara, ya. Minggu satu acara. Nah, dari kawitan ayat 41 nanti bapaknya. Beres tuh ada video dokumenter Yakin? Atas diupload ke YouTube. Gimana upload ke YouTube kan ya? Nanti anak siap sedaya presentasi. Ayeuna teknis presentasinya balik kumaha, balik bawa diacak, balik konsultan. Oh siap? Bapak ini udah ngopat? Kita ini masih belum ngopat presentasi ya? Oke. Kumaha itu siap? Ini kita presentasi nanti kelompok izin ke kelompok 4. Ayeuna mangga baris, review, saran kelompok masing-masing. Baris setiap kumpul berkelompok masing-masing. Maka udah. Kaiji kayak urutanana, ya. Tidak pedang ngajelaskeun ngeunaan LKPD kaiji. LKPD hiji jelaskeun. Anu kadua, LKPD nu kadua jelaskeun, ya. Poin-poinan nembe anu katilu videona puter. Video. Saat eta anu kaopat diskusi. Pertanyaannya Pak. Diskusi apa?
Ada yang nanya. Diskusi nya sawalana pada anu komentaran mangga. Pada aya anu naros mangga. Pada aya nu merek kritik mangga. Pada ngatosannya Bapak pada ada ngabagikeun rubrik penilaian keterampilan. Janten lihat nih Bapak nu meunteun hidup oke meunteun. Kelompok Cipayun. Per kelompok meunteun kelompokna. Nah, dina rubrikna oke aya mata pelajaran bahasa Sunda kelas ayeuna IPS dulu. Kelompok yang menilai kelompok sabaraha. Misalnya kelompok 2 nu dipeunteunna oke kelompok 1. Aspek anu dinilainya aya 4. Kahiji, kreativitas media, berarti videona saya tanpa pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca di kelompok hiji badai presentasikan ngeunaan pedaran tradisi Sunda anu aya di sabudaran simkuring. Tema anu diangkatnya eta kampung adat. Saat ajan tema videona simkuring baris mengataraha selah LKPD anu tos didamel minggon kemarin. LKPD kahiji dibahas ku Alifia. Media alat atau aplikasi nu dipake kahiji handphone. Ngomong gitu ngeunaan LKPD-na. Ayeuna urang tonton live video dokumenterna lawakan simkuring sabaraha kanca pasadayana wilujeng yaksemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun abdi sareng sapara kanca ti kelompok hiji bade midangkeun hasil kegiatan manjangan ka lembur Cibuni Ciwidey. Abdi sareng rerencangan kaditu ti tabu 8. Di perjalanan ngantosan abdat dugi ke tabu setengah 10. Akhirna abdi sareng rerencangan angkat tabuh sakitu. Sadayana langsung angkat ka Ciwidey ngawawancara sesepuh nu aya di Kampung Cibuni nyaeta Bapak Herdi salaku Bapak RW di daerah Cibuni. Penghasilan rata-rata di bawah Eta video dokumenter kami tos didamel ku kelompok simkuring. Aya anu bade ditaroskeun. Kami bareng pada saros. Mangga. Kan kata tadi Kampung Cibuni. Kampung Cibuni sanes. Lah, itu penghasilan nanti di mana? Penghasilannya menengah cisna. Ekonomi. Ekonominya menang gawe. Dina karawatan tegon jeung percikan kami karawatan mah harian terus percikan golongan tergantung kumaha penghasilan. tapi bade naros. Tekap Andri. Apa? Ayo bade naros masada. Naon hubunganna kampung adat Cibuni sareng kebudayaan Sunda dan Sunda. Ciri khas nadanya si rumah kate sama lagi. Ciri khas Wina sama sadayana. Oh. Jadi karena rumahna sama gitu. Aya deui. Jadi Bapak paling tadi kan aya sesi wawancara. Aya sesi wawancara lebar nanti sorangan kirang tarinya. Nah, antisipasina kalau memang kirang tari ya pas kan subtitle di aya teks gitu. Jadi urang teh cara alin subtitle pasti tesa betul gitu. Oh si Bapak ieu teh nu diwawancara teh nyarita dieu ini harus gitu. Kan Bapak teu nangkep pisan gitu. Pas tadi ngobrol wawancara itu ngobrol kenal. Sakitu anu kapikatur hapunten pilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok pamungkas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca kelompok dulu bari mempresentasikan nganaan padaran tradisi Sunda anu aya di sabeureun simkuring. Topik atau tema anu diangkat nyaeta kampung seni jelokong. Satu acan kana videona simkuring bari ngabahas heula LKPD anu geus didamel mingguan kamari. LKPD kahiji baris dibahas sekarang. Nu kahiji aya handphone, aya HP digunakeun jang video, ngarekam audio, ngedit, jeung yang lokasi untuk gambar. Kirang langkung tikung ngeunaan LKPD mah ayeuna urang nonton wae video dokumenterna lampahan simkuring sapara kanca ka Kampung Jelokong. Wilujeng nyaksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, urang sadayana ti kelompok 3 nepangkeun Abdi Anissa, Abdi Rahman, Abdi Farah, Abdi Diki, Abdi Saputra, Abdi Herdi, Abdi Sani, Abdi Sarah. Di dieu urang sadayana bade mintonkeun atawa nepikeun hasil karya urang nganaan tugas bahasa Sunda ti Pak Iman Nurdin, nyaeta kasenian ti Kampung Jelokong. Di dieu simkuring sumpi nganjang ka Kampung Seni Jelokong di Bale Endah. Sateacana simkuring hoyong ngawartosan nyen video anu dipake teh henteu sadayana dicandak langsung. Janten aya sababaraha video anu dicandak tina rekaman batur nyaeta tina YouTube. Kota Bandung kasohor ku potensi seni anu luhur. Henteu ngan ukur pikeun dunia busana, kota anu dingaranan Kota Kembang ieu oge ngagaduhan pusat lukisan anu aya di Desa Jelokong. Itu pertanyaannya, Bah? iya, coba. Nah, kampung ini disebut kampung seni, Bah? Kalau pertanyaan untuk kampung seni ya emang udah loyalitas lah gitu ya. Jadi lamun istilahnya jelekong itu sendiri kan identiknya dengan lukisan. Terus ada Gili Harja di sini, Gili Harja itu sendiri identiknya dengan pawayangan. Jadi ya satu paket lah antara lukisan mungkin sama pawayangan ya gitu. Eta video dokumenter pas di dalam kampung kelompok simkuring aya mau di naraskeun. Yo, Pak. Oke. Sakateunanya urang ngareview ya sadayana nya, ngareview sadayana. Tina sadaya kelompok anu parantos presentasi inti nama tos saya sadayana nya, keprok lah sadayana. Itu anu dipikatur hapunten dari kalampakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hiji deui ayeuna dina kagiatan inti nyaeta aya evaluasi ya. Hideung dipihara tiasa nyindekeun ya sareng nyerat manfaat. Nah aya manfaatna tapi teu kacindekanna kumaha. Misalkan manfaat abi jadi tiasa edit video, tiasa voice over sangat rupina kacindekanna ieu teh kagiatan teh kacinda bermanfaat, kacinda kumaha. Mangga eta jelas hidup nu karaos. Mangga tapi serat tidana dina Google Form. Dua, urang jadi apal menang kampung adat jeung budaya Sunda tuh kasih kata teh. Manfaatna nambi wawasan jeung nambah ilmu, alhamdulillah. Kira langsung kitu pengennya kegiatan inti dina minggon pamungkas materi pedaran tradisi Sundanya. Alhamdulillah tadi tos karaos kusadayana manfaatna aya. Kacindekanana tos biasa nyindekeun korek salami ieu urang diajar teh gini aya lah gitunya anu karaosna teh janten biasa ngedit video sareng sagala rupina nya. Alhamdulillah berarti bapak teu naon nya teu kosong teuing jatuhnya teu kosong teuing ngajar pedaran tradisi teh aya anu ku hideung biasa dicangking dicangkem nya biasa didapatkan nya eta intina mah. Pamungkas
ya minggon payun ya kumargi materi tes beres jantan minggon payun urang tatahar baris dilaksanakan ulangan harian ya materina ngeunaan Padaran Tradisi Sunda. Saat ditutup hoyong dipimpin doa heula ku Andri mangga Andri pimpin doa. Oke, pimpin doa Andri. Sabaca narwi hayu urang ngadoa dina mana sewang-sewang ngadoa di kawitan. Rengse, saya gatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana. Sakeudeung keprap sadayana.